Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فتفات منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusolli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusolli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bisolati alaihi. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum fa innahum yakhluquna fi zamanin ghaira zamanikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'ida. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung ti payun sumangga urang sasarengan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan niat saya urang sadayana. Ku ayana niat saya urang sadayana mudah-mudahan sing tiasa ngeri ngerok sareng ngeruk kaberkahan anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos diawurkeun ka urang sadaya kantun urang sadaya ngajemput eta kaberkahan ti kawit ayeuna kaberkahan anu tumiba anu kaalaman atanapi anu katampi eta kaberkahan ku diri urang ibu-ibu anu hadir dina ieu pangaosan khususna mudah-mudahan sing dibarokahkeun jiwa ragana sing dibarokahkeun emutanana sing dibarokahkeun socana sing dibarokahkeun cepilna sing dibarokahkeun kulit daging getih tulangna sing dibarokahkeun rambutna rambut kusut sareng rambut lempengna sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sampeanana sing dibarokahkeun panangana lisana oge sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala lantaran eta zaman ayeuna mah anu hese teh naon kaberkahan geulis-geulisna mah ngan teu barokah kasep-kasepna mah ngan teu barokah hartosna can pati hayangeun kana kahadean teh itu ari teu barokah teh can pati hayangeun kana kahadean da geuningan kumaha kajantenanana teh upami soca teh di anggota darusan mah kalahkan nunutan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kalahkan huai kalahkan nunutan di anggota darus mah Bu eta teh kirang barokah sakali deui munajat urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu pangaosan sing ngundang-undang oge kana kaberkahan kanggo urang sadaya kulawarga urang sadaya putra putu urang sadaya mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sarta putra putu urang sadaya dipasihan titel al auladul abror hartosna putra putu anu mika resep mika cinta kana kasayan tilunya dugikeun ka akhirat sing aya dina kaberkahan amin ya rabbal alamin hilap salawat wa salam mugi salamina dinimpakeun dikucurkeun dikocorkeun dikecerkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabatna ka para tabiin atba'i tabiin dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun umat anu pangsaena anu tiasa ngamangpaatkeun kana waktos umat anu pangsaena eta umat anu tiasa ngamangpaatkeun waktos oge anu teu putus harapan tina rahmat Allah nya kumaha kitu ari anu ngamangpaatkeun waktos teh anu kahiji Bu anu kahiji ya umat anu pangsaena teh nyaeta umat anu tiasa ngamangpaatkeun kangoraan samemeh datang kolot samemeh datang pikun dimangpaatkeun kangoraan eta
sameme datang kolot dages kolot mah geuningan nya kitu teh ibu geus kolot mah nya kitu teh geus kolot mah panyakitna ge panyakit kolot ngaranna oge. Nah pente ngaos oge henteu ciga budak adan oge teu jiga budak geus kolot mah ibu ngaos oge. Sok atuh bapak aki dek diajar ngaji moal sirotol ladina aki sok sirotol tadina ya si tol jadi sirotol ladina ge jadi si tolol sirotol geus kolot mah beda ya geus kolot mah beda waosna ge geus tinggal naon geus tinggal hiji benten bu nya tapi resepna mah resep eta oge kana ngaos ngan geus kolot oge kana ngaos ibaratkeun aki-aki atanapi nini tos sepuh tapi masih kene resep kana goreng jagong resep kene kana sukro sementara sukro dihuapkeun ku si aki tendang ti belah kanan ke belah kiri ti belah kiri dioper ke belah kanan ternyata eta sukro kaseglong ka jero tikoro dan teu kageger bereundap kumaha da tinggal gugusi waosna tinggal gugusi gitu bu ngamangfaatkeun waktos ngora waktos anu masa muda dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar peribadahan di dinya nyaeta kumaha carana urang sadaya tiasa nyaeta berangkat kana tiasa urang sadayana ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala ngestokeun kana parentah Allah Subhanahu wa ta'ala eta dasar ibadah. Dasarna peribadahan nyaeta ta'ziman ngagungkeun li rabbihi ka Gusti Allah. Tos diundang, tos dipanggil ibu, tos dipanggil sadayana manusia kedah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kanggo ngabuktoskeun nyaeta kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ngagungkeun. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Eling-eling manusia kudu ibadah anjeun kabeh ubudu ay wahidu tegasna kudu bertauhid kudu ngahijikeun kudu ngaku kana hijina Allah Subhanahu wa taala hatosna kada ngagugun alladzi dat Allah rabbakum ka pangeran anjeun alladzi khalaqakum anu parantos ngadamel Gusti Allah ka arah anjeun kabeh anu parantos ngadamel jadi urang teh anu nyieun berarti anu ngadamel teh langkung mulia langkung agung tibatan anu dijieun nya sapertos ibu ngadamel kicimpring ngadamel kerupuk ngadamel opak tah ibu jeung opak teh mahal mana atanapi agung mana mulia mana ya maksudna dina peribadahan kedah dina dasar-dasar peribadahan eta kedah terang kana saha anu nyieun urang supados urang henteu naon nyaeta supados urang henteu poho kana kagungan Allah Subhanahu wa taala eta di atasna masih kene muda tos tiasa masih kene ngorak kene geus bisa ayeuna ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah para ibu sadaya kana ieu pangaosan eta ngarupikeun langkah ngagungkeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua umat anu pangsaena teh
nyaeta umat anu tiasa ngamangfaatkeun waktu tiasa ngamangfaatkeun waktu beunghar samemeh datang miskin mangfaatkeun mumpung urang teh aya gaduh sa sieureun sabeunyereun gitu nya gaduh sa naon saperak 2 perak misalna dimangfaatkeun atanapi dialap manfaat ku urang sadaya dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala hartosna dianggo bakal ibadah nya dianggo bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulah dugikeun ka nasibna sapertos jalmi anu putus harapan tina rahmat Allah nu kumaha jalma anu putus harapan tina rahmat Allah teh jalma anu putus harapan tina rahmat Allah nyaeta sok ngengke-ngengke kana parentah Allah sok ngengke-ngengke kana lantaran loba kahayang lantaran loba cita-cita sok ngengke-ngengke kana kahadean angkewe geus nini-nini urang mah edeuk senenan tah eta teh pegat putus harapan lain jeung kabogoh teh putus sareng Gusti putus jeung Gusti Allah eta jalma lamun nyebutkeun ayeuna kewe sodakoh teh lamun urang mah geus beunghar edeuk sodakoh haramkeun teu diharamkeun teu dinajiskeun ibu eta lamun geus beunghar da lebar atuh kalah lebar geus beunghar mah sabenerna mah nya upami cita-citana anu tadi kewe urang mah lamun geus beunghar edeuk naon atanapi lamun awewe lamun budak awewe mah urang mah mun geus payu edeuk ditiung atuh kaburu kaburu ini jadi samaruk tiung teh parentah RW samaruk ditiung teh parentah RT samuruk ditiung teh pangeran samuruk parentah samuruk parentah mitoha lain bu eta teh parentah Allah tiung teh parentah Allah langsung parentah Allah ka awewe teu kudu make perantara sasaha langsung wadrib wal yadribna jeung kudu mararake arawewe kitu nya aranjeun ka awewe biumurihina kana tiung-tiung kana tiung ya ulah dugikeun ka ayeuna tiung sakalian dipake teh sakalian ari ieu we ditiungna teh ari sakalian naon hujan lebu sakalian majar maneh teh kumaha majar maneh teh lamun batur ditiung urang oge edeuk berarti can wawuh jeung Gusti Allah tah mah wawuhna karek jeung batur tah mah mamangfaatkeun jalma putus harapan tina rahmat Allah nyaeta sok ngengke-ngengke kana parentah Allah angkewe urang mah edeuk naon deuk barang bere teh lamun geus beunghar kitu nya atanapi nya kitu diantawisna edeuk salat teh edeuk berjamaah teh engkewe geus kolot eta putus harapan tina rahmat Allah. Taku hal eta pisan para ibu sadaya atuh urang berangkat hoyong janten umat anu pangsaena teh sok urang sadaya mangfaatkeun waktu laluasa urang mengpeng teu raridu teuing kitu nya can raridu urang teh aya nu raridu ku panyakit mangfaatkeun waktuna sehat samemeh datang gering da geus gering mah geuningan hayang karena pangaosan teh geus gering teh hayang karena pangaosan lamun geus pas geus cager mah bu wa idza masal insana durrun da'a rabbahu munibina ilaih falamma wasyahum falamma anjahum ilal barri faminhum muqtasid wallahu a'lam bimuradi wa idza masal insan jeung di mana-mana larap ka hiji jalma durun eta panyakit da'a rabbahu munibin ngadua ka Allah munibin bari baralik kabeh ka Gusti
Allah Gusti atuh abdi teh abdi teh upami sanes ka Gusti bade ka saha atuh abdi teh nyuhunkeun upami sanes ayeuna bade iraha atuh abdi puguh peryogina ge ayeuna bade upami bade teu di dieu atuh bade di mana da puguh permur dumuk karang pamidangan abdi teh di dieu teu ka mana mugi we Gusti mugi-mugi we Gusti ayeuna mah parin ka abdi nya ayeuna pisan ulah dingkeke kun payakun hayang nate kun hayang teh kun payakun nya lamun ka Gusti Allah lamun eukeur naon lamun eukeur gering nya nah nya lamun surat yasin teh mah eta na we wungkul kun payakun hungkul nya nah falamma najahum mangka samangsa geus dibebaskeun geus disalametkeun maranehna ilal bari atanapi oh ciga jalma anu keur aya di laut angkleng-angkleng Gusti hayang teuing ka sisi lamun geus tepi ka sisi abdi deuk ibadah pokona mah falamma najahum ilal bari faminhum muqtasid di mana-mana geus disalametkeun geus dibebaskeun tina karupekan geus dibebaskeun tina kasusah kabingung kanyeri kapeuri paminhum muqtasid mangka ti maranehna keneh naon paserjaanna teh ti manehna kumaha urang we lah pokona mah kumaha urang we nah cik ibu kira-kira ieu lamun jalma batuk ieu mah batuk jelema ieu mah ti luhur jaba batuk ti luhur jaba disada dihanap gering cager atawa gering lamun jelema batuk bari disada anu dihanap bareng kumaha nya batuk ti luhur batuk ti hanap jaba kawer-weran meureun naon bedana ayeuna ajengan pidato ngarobrol we ta eta teh nya batuk nya hitut gering berarti nya gitu nah ciga-cigana eta pantes teu kira-kira pantes teu lamun anu batuk bareng jeung hitut atuh henteu mana-mana ge nya gitu sakal Bu manfaatkan waktu terutami ngamangfaatkan waktu hirup anu malilanya sameme datang mah mau tuh tingali perjalanan urang ke akhirat teh panjang kene perjalanan akhirat teh panjang kene pan urang teh nya di alam dunia ieu teh engke bakal nyorang deui sabaraha alam bakal nyorang kirang langkung 3 alam deui kahiji nyorang alam kubur sahartosna di alam kubur aya alam barjah di alam barjah ka alam mahsyar tina alam mahsyar ka alam sirot nah itu eta teh mang rebu-rebu tahun kecuali jalma anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala anu tengalaman alam mahsyar anu tengalaman alam mahsyar anu tengalaman alam sirotol mustaqim anu tengalaman alam jug langsung we begitu dikubur teh brus ka kuburan langsung we ka surga aya nu kitu-kitu nya aya ibu aya begitu dikubur langsung dialebetkeun ka surga na Allah Subhanahu wa taala aya gitu aya moal ngalaman alam mahsyar moal ngalaman dihisab moal ngalaman moal urang mana urang dia nya urang dia Bu urang mana ieu teh eta jadi moal ngalaman dihisab moal ngalaman moal ditanya-tanya cara langsung ieu mah ka surga dilebetkeun ka surga saha cenah
Saha cenah nu kitu? Nyaeta jalma-jalma anu boga nyana kudu sateu acan adan memeh adan teh geus wudu deuk salat teh. Aya nu kitu di dieu? Aya. Hah? Ya begitu. Ya, sakedap deui adan lohor. Sakedap deui adan lohor geuwat wudu teh. Nya? Geuwat wudu da sakedeung deui edeuk adan lo. Tah eta mah Ibu, bi ghairi hisab eta mah. Eta mah moal atanapi tukang adan Ibu. Tukang adan mah maot tukang adan mah geus diarep-arep ku surga begitu maot teh Bu. Begitu maot teh langsung we ka surga. Berarti ngaleuwihan saha? Berarti miheula ada ajengan, miheula anu sok khutbah, miheula anu sok imam, miheula anu sok pidato teh tukang adan. Tukang adan mah begitu dikubur teh langsung dikasurgakeun. Amin. Nya ngan moal aya awewe mah cigana. Moal aya awewe mah nya aya awewe tukang adan. Hah? Kumaha cara suami istri? Tiasanya nu tadi awewe mah. Anu tadi awewe mah istri awewe mah. Anu tadi nyaeta awewe karek bisa kitu upami bisa lebet ka surga tanpa hisaban saumpamina nyaeta wudu samemeh aya nu kitu. Mama ka mana? Teu kudu sagedeung deui adan. Eleuh meni sisinanteun sanes sisinanteun Bu. Meni eta teh disebatna teh guron muhajalin. Guron muhajalin batur mah poek ieu mah caang Bu, batur mah bingung ieu mah senang gitu. Batur mah bingung ieu mah senang we katingalina teh batur mah ripuh ieu mah senang pang senang-senangna salemur ieu cigana lamun aya jelema anu geus bisa kitu. Nu kumaha nyaeta batur mah sateu acan adan sateu acan lebat waktu salat geus boga bade subuh, bade lohor, bade asar, bade maghrib, bade isya. Gitu. Ari ieu mah lain. Mama, cek mamaji, cek salakina teh mana minum mana si mama mana? Mana si mama? Ngeus kacai mah? Ngeus kacai? Ngeus salat lohor can? Nah, ieu geus 2:30 mah. Nah, geus lohor kitu ieu teh. Nyebutna teh. Iya teh geus 2:30, manya can salat lohor. Nah, iya Bu. Nya. Manya can salat lohor 2:30, manya can salat asar 5:30, manya can salat can salat maghrib geus jam 7 ya teh 6:30, manya can salat isya geus tareh subuh. Nah, iya Bu. Anu jalma anu sok ngahir kana waktu salat ta eta bakal diakhirkeun masalahna bakal diakhirkeun ku Gusti Allah sagala masalahna diakhirkeun bakal pangpaneurina pokona mah dina sagala bakal naon di ari pangpaneurina teh naon kaboler naon ari pangpaneurina teh kaboler disebutna teh lamun jodona dipaneurikeun lamun gawe pagaweanana bakal paneuri anggeusna teh. Lamun hutangna bakal paneurina kabayarna teh. Batur mah geus teu barogah hutang, manehna mah boga keneh. Nah gitu. Berarti solusina lamun hayang tareh kabayar hutang, wayahna eta kudu cepet ayeuna dina waktu salat. Tah ieu Bu di antawisna anu ngamangfaatkeun waktos, utami namanya anu ngamangfaatkeun waktos rajana waktu di antara kabeh waktu nyaeta waktu salat, waktu paling istimewa, waktu paling berharga, waktu paling ayeuna waktu naon disebutna teh waktu masa-masa keemasan. Nah, waktu anu pangsaena nyaeta waktu salat. Waktu salat. Sok aya gini nya di buneran, di buleudan, dina kalender mah eta teh waktu anu pangsaena, bahkan aya dicirian di beureuman. Padahal sadinten teh 5 kali waktu nu pangsaena teh Bu kanggo urang teh. Disebutna teh saatul ijabah. Saatul ijabah.
dina doa saatul ijabah dina sagala sanes kanten Bu. Tah utamina nyaeta di Indonesia ya. Di Indonesia sanes di Mekah. Upami di Mekah mah aya anu disebatkeun makom ijabah, tempat ijabah sapertoskeun di Hijri Ismail, di makom Ibrahim, sapertoskeun di Hajar Aswad, dina Multazam nya, dina lebet Hajar Aswad eta nya atanapi di lebet Ka'bah. Aya 15 tempat Ibu, di Sofa, di Gunung Sofa, di Gunung Marwah, di Sumur Jam-Jam eta ngadoa di dinya. Lajengna tuh aya 15 tempat nyaeta anu mana lamun ngadoa teh pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tah cik simkuring pernah ngadoa di ditu Ibu, doa naon anu ku simkuring dacana langsung diijabah sana doa naon cik? Pernah simkuring ngadoa nyaeta di lebet di Hajar Aswad sareng di Multazam sareng di jero Ka'bah pernah di jero nih baturna di luar tuh kaciri awak teu kaciri ka mana ngiles cenah meureun ceuk anu di luar teh di jero 3 jam cicing di jero. Kumaha tah ngadoa naon cing ngadoa naon di jero hayang dijabah. Ngadoana yang terang Bu doana. Ayo. Kumaha doana? Robbis rohli. Eta nu apal hiji. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli. Ngadoa nya eta teh doa Kangjeng Nabi Musa teh. Doa Kangjeng Nabi Musa nya Rabbi shroli sodri wa yassirli amri. Lamun ceuk urang mah eta teh doa teh Ibu hartina teh kieu ngarah lamun mapagahan budak teh ngalah didenge papagah teh ku anak incul ieu mah ku anak sorangan wae teu didenge papatah teh komo ku batur nya eta upami bade mapagahan bade nyariosan bade nyariosan murang kali anak urang misalnya anak buah teu naon baca heula eta Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aya budak teh di papagahan ari geus beres mapagahan ngaler ngidul geus beak ceupari paosna ka bonteng ngora-ngorana gitu ya. Geus ulah tai ngora atuh eta geuleuh. Geus beak lak-lak dasar ari geus teh harti teu henteu nah kalaka caramah pidato 2,5 jam hari ditanya teh ngarti henteu ceuk salalemur teh yo teu naon. Nah baca etanya baca Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli. Nah ini baca ngan di tempat ijabah ari di urang mah di Indonesia teu aya tempat ijabah sugan di makam di kuburan lain ngeuringan sok ngadaruan di kuburan ada tempat ijabah lain tempat ijabah kuburan mah di mana tuh cenah teu aya Ibu teu aya di Indonesia mah teu aya tempat ijabah teu aya oge waktu di ijabah aya oge waktu ijabah di Indonesia mah di dieu mah sugan ayeuna acan dek ngadoa di Pajaratan di Astana ayo digombrong reungit nya lain DBD atuh tah kitu nya atan dek ngadoa di luhur gunung ngarah jauh kana pidorakaeun Bagong ge di luhur gunung sarua atuh ngadoa bareng jeung Bagong di mana waktuna Ibu dina saatosna waktu dina saatosna salat berarti waktu salat saha jalma anu ngadoa
memeh salat saatos memeh qomat sanggeusna adan samemeh qomat eta waktu ijabah. Terus saatos qomat samemeh salat samemeh takbiratul ihram teh ngadoa. Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Keur ngaleungitkeun khawatir, keur ngaleungitkeun supaya henteu ebat atanapi supaya henteu kaganggu ku dedengean anu sejen. Baca eta Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Maka moal ebat ibu, moal ebat bisi kieu keur salat batur keur ngadalahar buah hayo ngacai. Nyamannya keur salat siga nu nyiram. Nya sok ayahnya urang teh keur salat ngan aya anu nyetel dangdut, ayo joget keur salat teh. Jang blang blang. Manya keur salat gehegeran. Tah eta doana teh. Atanapi urang keur salat misalna, aya keur salat heug aya anu naon gitu. Aya anu jualan, da ieu mah jualan teh sok disapekeran geuningannya. Aya nu dagang. Ayo ngitung duit dina saku. Ieu bakal pimahieun moalnya. Moal bakal pimahieun moalnya. Jadi hebat eta teh. Ku sabab memeh salatna teu ngadoa heula. Sok sasarengan. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Eta teh upami Syekh Abdul Qadir Jailani bade salat sok maca heula eta. Nya. Upami Syekh Abdul Qadir Jailani bade salat sok maca heula eta. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Gitu ya. Ati ditu na ngadoakeun murang kali Gusti mugi Gusti ngajadikeun ka abdi sareng ka kulawa ka anak incu abdi janten jalmi anu kersa ngadegkeun kana agama Gusti kana salat saresna Gusti eta tarasiwaya kana janji ka kitu Bu. Teras saatosna salat anu 5 waktos. Teras saatul ijabah teh nyaeta saatosna zikir ka Allah Subhanahu saatosna zikir, saatosna sholawat, teras zikir, teras ngadoa, eta saatul ijabah. Jadi memang ngadoa teh adab tata karamana kana zikir heula. Jadi kada ulah langsung ngadoa, tapi kada zikir heula. Kumaha zikirna? Ya afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 teras zikir 1000 kali 100 kali gitunya atanapi 10 kali atuh ari loba teuing 100 nyaeta cenah loba teuing 10 kali oge 3 kali atuh nyaeta mung 3 kali montong da teu maksa ieu mah lamun adeuk ngadoa nya adeuk ngadoa malah mah ibu cek jalema anu atah naon disebutna teh atah keneh ari meuyeum cau teu asak-asak naon ngaranna henteu hipu-hipu
Meulem teh hipu-hipu naon ngaranna teh? Sumogol. Cek jelema sumogol mah ibu lamun dikir teh heug disapekeran eta teh nu gelo nu kitu teh. Da jelema cek jelema sumogol mah ibu dikir disapekeran teh nu gelo. Eta. Saha jalma atuh kieu we urang sunahkeun. Saha jalma anu nyebut gelo kanu dikir maka modarna bakal bareng jeung Firaun. Gitu. Saha jalma anu ganeng ku dikir begitu modar langsung bareng jeung Abu Jahal. Moal papanggih ibu jeung saha? Moal papanggih jeung para nabi, moal papanggih jeung para papanggih jeung para wali. Moal papanggih jeung jalma soleh jeung inung jeung bapa jeung aki jeung nini. Naon sababna? Sabab eta ganeng ku dikir. Da ulah disapekeran dikirna majar maneh teh. Nah, iya Bu. Ari dangdut mah meunang disapekeran. Dangdut mah meunang disapekeran ngan ulah sote dikir. Nya. Naon sababna? Iya Bu. Iya, kalimat thayyibah anu bakal ngabeungkeut ieu alam dunya, tah kitu Bu. Eta jelema sumogol teh kaluhur henteu ka handap asa henteu atah henteu. Sumogol disebutna teh. Nya. Bu, zikir teh kalimah anu dipika cinta ku Allah, kalimah anu dipika cinta ku Rasulullah, kalimah anu dipika cinta ku para wali Allah, kalimah anu dipika cinta ku jalma anu soleh, dipika ngewa ku iblis, dipika ngewa ku setan jeung ku jin kafir. Berarti komplotanana tah. Ade Bu. Nah, ini sakali deui di mana ngalangkungan zikir eta, Bu, ngalangkungan zikir eta saatul ijabah. Teras ngadua satu hari kumaha doana? Doana teh nyaeta anu pangsaena mah nyaeta doana teh salat. Moal aya doa anu pangsaena kecuali sholawat, lintang ti sholawat. Sok ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu eta doa eusina nyaeta sholawat. Naon sholawatnya Bu? Tos dikir teh teras ngadoa ka Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitu nya. Atanapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min awal afat wa taqdilana min hajat wa tutahhiruna biha min sayyiat wa tarfauna biha innaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsayat min jami'il khairat fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Adab tata karamana ngadua nyaeta kedah dzikir heula kitu nya. Jadi nyuhunkeun ka Gusti Allah gitu ngadoa teh, tapi kudu nganggo adab tata karama nyuhunkeunana. Kumaha carana nyaeta zikir heula. Sarta zikirna nyaeta kedah naon ari ikhlas teh? Halo, naon ari ikhlas teh? Apa teh ikhlas? Bo teu apal. Oh cenah ikhlas mantong kadenge, anu teu kadenge mah molor eta mah lain ikhlas. Kerek eta mah. Anu teu kadenge mah eta mah hees lain ikhlas. Ikhlas teh kieu Ibu, ikhlas teh. Anu disebut ikhlas teh sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah dicontohan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didakwahkeun ku para wali, ku para ulama, ku para kiai, didakwahkeun, diamanatkeun ku para guru-guru. Eta sapertoskeun wiridan atanapi zikir, baca salat. Ati Allah nyambung sareng Gusti Allah disebut nyambung sareng para kangjeng Nabi disebut nyambung sareng para wali, nyambung sareng guru eta disebut ikhlas. Gitu. Ari ikhlas teh kudu aya sambunganana gitu. Nah, kudu nyambung disebut ikhlas, Ibu.
contohan nya ngarah ya. Contoh listrik hurung naon sababna? Lain aya setrum. Sabab kabelna masing aya setrum oge teu nyambung mah. Nya, sabab nyambung tepikeun ka ditu, tepikeun ka mana? Tepikeun ka pembangkit tenaga listrik. Di mana sok pembangkit tenaga listrikna? Kitu Bu. Nya. Pare jadi pare ya. Jadi pare melak pare jadi pare aralus, pare nage keur ngaramet aya nage. Naon sababna? Naon sababna? Sabab irgasina nyambung kaditu ka Cimanuk ka Bagenit kaditu. Nya, coba lamun teu nyambung mah ti mana ya caina guludug. Nah, kitu nya. Lamun teu nyambung mah teu aya. Nah gitu. Ayeuna. Hah? Ari ieu cenah pangaosan senenan nyambung teu ikhlas teu? Ikhlas. Naon sababna? Sabab nyambung jeung saha? Di zaman para nabi, di zaman para sahabat, di zaman para wali, di zaman para ulama, para kiai geus aya pangaosan. Lamun senenan, lamun mingguan manya da keur zaman nabi mah lamun Sabtuan teh poe Salasa, manya Sabtuan poe Salasa. Nya, gitu nya. Pangaosan teh ieu teh nyambung aya naonna? Aya referensi na ti ditu. Terus atuh urang upami tos salat ngaoskeun zikir, ngaoskeun wiridan. Nah emangna ari para nabi tara wiridan? Emangna ari para wali tara wiridan? Ari gitu nya. Ya, gitu. Ari para ulama, para kiai, guru-guru urang tara wiridan gitu. Nya. Anu teu ikhlas mah ibu begitu uluk salam assalamualaikum langsung lalajo sinet. Teu ikhlas eta mah naon sababna? Sabab teu nyambung sareng. Ieu mah ikhlas teh ayeuna ikhlas mah nya ikhlas we. Nah, ieu Bu anu maksudna sakur perkara anu nyambung atanapi anu aya ti dituna, anu aya ti Allah ti Rasul parentah Allahna imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyika wa ta'dziman li qadrihi wa likaunihi ahlan lizalik taetanya wa likaunihi ahlan lizalik gitu. Anu disebut ikhlas teh ya cenah nini mah geuningan saumur hirup kakarak apal ikhlas meureun hirupna teu nyambung atuh nya. Naon perkara anu diamanatkeun, dicontohkeun ti dituna sapertoskeun ngaos sholawat malam Jumaah disebut ikhlas lantaran naon? Lantaran amalna teh amal ikhlas eta teh disebutna teh. Naon sababna? Sabab aya nyambung aya contoh ti Rasul. Sakur perkara anu aya contoh ti Rasul eta ikhlas asupna. Gitu. Nah, moal aya kawonan manu ikhlas, naon sababna? Tadi contohan Ibu. Manya menim ikhlas teh ngomongkeun batur. Nya moal ikhlas ngomongkeun batur mah dawa contona, ngomongkeun ka gorenganana. Nah kitu nya. Salajengna para ibu sadaya saatul ijabah nya saatul ijabah atanapi waktu diijabah abdi mah cenah nenek mah meuni hoyong teh diijabah doa teh nya kitu Bu. Perjalanan kaikhlasan teh nya eta kedah bersih nya sabab para nabi oge sabab para perjalanan bersih naon? Bersih dirina, bersih hatena tina sakur kokotor anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah, anu matak ngahalangan kana diijabahna doa. Naon kokotorna? Nah iya Bu. Naon kokotorna? Nah ieu teh semprotan teh bet mengpet aya kokotoran berarti. Terus ieu naon? Aya nu mangpet dina kokocoran dina paralonna teh anu mangpetan teh.
Jadi jadi tenaon, jadi ente lancar gitunya. Tahu pami ayeuna hoyong urang teh diijabah doa. Terus hoyong ayeuna sapertoskeun ayeuna betah dina pangaosan. Resep kana kasae, resep kana kasayan. Eta kada bersihkeun heula diri urang tina kokotor-kokotor anu matak ngahalangan kana datangna pitulung Allah, kana datangna rahmat Allah, kana datangna kaberkahan gitu. Kokotor naon? Kokotor nu aya dina hate nomor hiji na eta. Kokotor nu aya dina ceuli, kokotor nu aya dina panon, nu aya dina leungeun, nu aya suku. Kokotor nu aya dina awak kudu diberesihan. Kayak urang tataan heula kokotorna Bu. Urang tata. Kumaha cenah kokotor teh? Anu mana cenah kokotor teh eta geuningannya. Eta kokotor teh Ibu geuningan anu sok ngimpi naon? Anu kaimpi teh meuni asanya teh eta ulin ka pasar baru. Nya. Ngimpina oge ulin ka pasar meuni asanya teh mama ibu mah meuni asanya teh ayeuna make geulang, make ali, make kongkorong meuni asanya. Tah eta teh ciri-ciri jalma anu meuni anu kotor hatena Ibu. Sugan atuh ngimpi teh sugan meuni ciga anu ya rajin teh ngimpi di geulang, ngimpi di ngimpi di ali ari hudang eueuhna naon. Di pilarian teh aya. Tah eta teh ciri-ciri tanda-tanda Ibu, tanda-tanda kotor. Naon sababna? Nu kaimpina ge nu kararitu patut. Sugan atuh ngimpi maca Quran tepikeun ka bere ciga budak. Budak eta keur sare maca Yasin tepikeun ka angeus diantep we. Maca Yasin eta mah batu. Eta Bu. Nah cenah berarti berat hatena doyongna kana dun. Tepikeun ka kaimpiin. Tepikeun ka kaimpi-impi. Dalamun hanipan musliman mah Ibu hatena teh condong ka akhirat jubre pepenak jeung Nabi Musa. Brai pepenak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngimpen pepenak sareng para kiai, ngimpen pepenak sareng para ulama ge tara. Lamun hatena hate kotor mah Ibu paling pepenak oge jeung oray. Jeung diudag-udag oray, dibeulit oray. Ditinihan eueup-eueup, hatena kotor. Naon anu ngotoran hatena? Nu tadi Ibu, kabita ku perkara dun. Hate kotor. Kabita we nya kabita naon ku sapatu jang ajaran panglikeun tu ku salakina, ajaran ini sok cenah dipake pantes henteu. Kabita ari haik teh nya nurut salakina dipang apa meuni kabita itu sepatu meuni jangkung kitu. Heuh itu mah artis pantes di sepatu jangkung ari maneh dipake teh nya ari dipake teh dipake gutak gitek tijalikeun nang karak bengkang. Nya syukur arang moesan ka luhur. Kumaha ceuk salakina teh? Tejamu gasia. Nah, eta nya di atawisna nya ku kabitaan eta mah ku kabita. Kabitana teh sugan kabita kuno hatam Quran, mencit hayam gitu tah. Hatam Quran ngonang tatangga, ieu aya syukuran naon, ieu tamat Quran. Tamat Quran si nenek ieu dipangmencitkeun hayam syukuran ku incuna. Hatam Quran. Tamat Quran. Baheula mah tamat Quran teh nya eta sok mencit lamun budak, lamun kolot mah tara. Sarua kalau tuh syukuran alhamdulillah
pun bapak atanapi si nenek si aki geus tamat Quran. Nah gitu kabita kudu geus taramat kabita kudu salat berjamaah, kabita kudu pangmeulikeun semen ka masjid, kabita teh ku perkara akhirat kuduna teh. Ku perkara sedekah, ku perkara ayeuna, ku perkara barang bere nya kabita. Ieu mah lain, kabitana ge ku perkara kitu we. Batur mah geus init kabita tah. Kudu init ka mana? Nya, ieu mah rajon kabita kudu init ka bagenit. Tuh kabita mah anu init ka Masjidil Haram, init. Kabita karep itu. Bakat ku kabita kantun melak jahe Bu, jahe beureum, aya jahe beureum. Aya jahe beureum eta anu melak jahe beureum di palih ditu di palih itu eta jahe beureum Bu sa 20 tumak teu pira. 20 tumak nya eta sabarasasi. Sakali melak eta langsung ka Mekah Bu. Jahe beureum sabab dijual jeung kebona. Melak jahe beureum nya. Tiasa umroh Ibu. Tiasa dijual jeung kebona. Ya kan bae. Kabita. Nya. Kahiji anu ngotoran hate teh kokotorna heula urang ieu. Kahiji anu ngotoran kana hate anu ngahalangan kana ibadah, anu ngahalangan kana datangna rahmat Allah teh kahiji keheul. Kahiji keheul. Nya sok keheul tara Ibu. Atuh Ibu eta mah ngahalangan deuk boga budak soleh ge moal tulus da keheul wae. Deuk boga rizki eta teh ngahalangan kana rizki jelema anu keheul masuk da bakal kurat karet di mana ge nu loba ka keheul mah. Moal boga uyah-uyahan. Naon sababna da pandi keheul teh diawurkeun uyahna. Nya. Keheul kahiji anu ngotoran hate teh keheul. Nah sabaraha gajihna keheul. Moal aya nu muruhan namun keheul urang aya nu muruhan mah. Mun urang keheul misalna aya hayam keheul ka hayam, aya entog keheul ka entog, torojol nu bogana tah ciga nu bogana. Keheul ka nu bogana. Keheul. Nah. Ari keheul di mana tadina? Ti setan, ti iblis, Ibu iblis ditita sujud ka Nabi Adam teu ae keheul ka Gusti Allah. Keheul teh ti iblis. Faida godibda lamun keheul gewat paliyatawaddo, gewat kudu daek wud. Kudu daek wudu bakal leungit ka keheul. Bakal leungit ka keheul. Atawa lamun keheul mah Ibu sok ulin ka kebon cabe, ka kebon cengek, kebon saha we. Sok gratis bae lah. Gratis asal didahar saseubeuna eta cengek di dinya. Ngacai. Sekali keheul mah. Ni keheul ieu nya dahar cengek sing loba. Nya. Anu kasara? Anu kadua tara daek ngadua. Keun kabat. Eta Bu ngalangan kana ijabah. Anu kadua tara daek ngaduakeun alus ka batur, kalahkah ngaduakeun Nu kadua eta Bu tara daek ngomongkeun kalusan kalau muka gorengan mah diomongkeun ngahalangan. Sok ngomongkeun kalusan batur teh supaya dijabah doa urang. Ngomongkeun jalma anu soleh, anak incu urang bakal soleh. Ngomongkeun jalma anu bager, anak incu urang bakal bager. Ngomongkeun jalma anu pinter kapinteran hiji jalma di bakal anak incu urang bakal pinter. Itu da mikir atuh anak incu oge lamun urang ngomongkeun pinter mah. Ari mah saja mah anu daek ngomongkeun kagorengan batur, mangka kagorengan anu dipigawe ku batur bakal kaalaman ku anak incu. Nah, sok ajaran. Bisi eudeuh mangga saha deui nu bade ieu ngomongkeun kagorengan batur eta kagorengan batur bakal
tiba bakal napal bakal nerap ke anak incuna. Bakal kealaman disebutna teh bakal malik ke anak incuna ciga ningangkeun batu kana karet bakal balik deui kana beungeutna. Itu ngomongkeun batur. Nah iya ngomongkeun batur tengah halangan karena misalna kieu ye di masjid ieu ngadarua ya Allah abdi nyuhunkeun pitulung sapertos Gusti minulungan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadua ajengan teh setengah jam teu kagok ngadua teh make formalin awet. Oh ngadua terus saya ngadua amin amin ya Allah ya Allahumma shalli amin amin sama sigit amin ngan di eta jero masjid teh aya jelema tukang ngomongkeun batur saurang moal diijabah Bu masih ngadua sajam oge lamun aya jelema tukang ngomongkeun kagorengan moal diijabah lamun pan kantos di zaman Nabi Musa Ibu zaman Nabi Musa panari Nabi masa ciduh metu saucap nyata ngadua ka Allah langsung gebret hujan. Zaman Nabi Musa halodo 3 tahun. Nya halo. Teras Nabi Musa teh ngalaksanakeun salat, atanapi salat istisqa, atanapi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu turun wae hujan teh teu diijabah sapertos Allah anu bendu ka nabimu. Ya Gusti ya Allah nah bendu kunaon atuh Gusti teh ka abdi teh ieu hawatos ingon-ingon sadaya nu bisa nginum jukut gararing naon jukut gararing eta domah yang nginum itu jelema geus kalalaparan ya Allah Gusti Musa saur Gusti Allah Musa moal waka diturunkeun hujan moal diijabah doa anjeun moal diturunkeun cai hujan ku kami salagi masa sababna eta dina ringkungan anu ngadua eta aya tukang ngomongkeun kagorengan batur saurang. Nah, lamun jama tukang ngomongkeun ieu mah misalna tukang ngomongkeun baturna teh salah lemur. Aduh, homo atuh kitu mah. Oh. Kasau ti lemur ieu we ti lemur naon ieu teh ngaranna teh? Nah, heug aya anu sok ngomongkeun batur saurang. Saurang tah. Ngomongkeun kagorengan batur saurang, maka kagorengan batur, maka doana salemur dangger moal dijabah ku Allah moal. Lantaran aya tukang ngomongkeun saurang. Nah itu. So, nya. Acana abdi mah hoyong diijabah cenah doa. Mata ulah di lemur ieu ngadoana, ini ka gunung. Ini ke gunung, ngadoa di gunung sorangan. Tah bakal diijabah. Naon heula disebutna mirit heula ka ditu. Ka gunung, ngadoa sorangan di dinya. Nah, betul ngadoa di gunung teu di lembur nya eta aya tukang ngomongkeun kagorengan batur kade. Nah, komo di imah ari budak hayang soleh, ari incu hayang soleh, ari minantu hayang loba rezeki, ari anak incu hayang balaleunghar. Nah, ari pagawean di imah teh ngan ngomongkeun kagorengan baturnya moal atuh. Moal diijabah-ijabah. Nya, mun eudek ya, mun eudek oge panasaran-panasaran teuing mah pek omongkeun ka alusan pek da goreng-goreng oge aya alusna we. Omongkeun mah alusna we ulah gorengna. Da anu hideung oge da anu hideung jelema hideung disebut ditanya bade ka mana hideung da bakal ngambek terus bakal mas padahal mah nya tiba heula ge hideung ngan lamun ngaliwat bade angkat ka manten hideung da bakal ngambek bakal moal ngeunaheun ari nu disebut ngomongkeun batur teh nya eta sakur perkara anu teu ngeunaheun batur kuduna atuh rada sopan saeutik bade ka manten kirang tarigu kirang bodas bener. Ulah dihideungkeun teuing. Nah, ada urang mah lain hideung, da kurang bodas. Sarua ke. Nah, gitu. Nah gitu sarua. Sanyanyana jalma anu goreng kalakuanana diomongkeun gorengna da moal ngeunaheun sarua. Gitu ya. Allah wae nutupan bukan kagorengan manusia teh. Nya Allah wae nutupan aya jalma anu takabur balaga ayeuna
ngaluwihan ti Gusti Allah. Naon coba-coba ngabukakeun kagorengan batur teu beunang. Dibukakeun kagorengan batur. Oh moal lamun eta jalma anu diomongkeun kagorenganana teh geus tobat geus dihampura dosana ku Gusti Allah, tinggal dipinahkeun sanyana mah eta dosana teh lain dihampura lain leungit, aya dosana mah ngan dipinahkeun kanu ngomongkeun. Jadi sekali ngomongkeun kagorengan batur dosana pinah dosana kabeh tah ti jelema anu ngomongkeun kanu ngomongkeunana. Hati-hati. Eta kokotor anu nomor 2. Kokotor anu nomor 2. Kokotor anu nomor 3 nyaeta teu aya kaseubeung. Teu aya kaseubehan Ibu. Teu aya kaseubehan. Kumaha teu aya kaseubehan kumaha? Geus hiji hayang 2, geus 2 hayang 3, geus 3 hayang 4, geus 4 dina perkara dun. Geus 4 hayang 5, geus 5 hayang 6, geus 10 hayang 20, geus 20 hayang 30, geus 30 geus 50 hayang 1 hektar. Terus we gitu. Dina perkara dun. Nah, ada salat sunat mah teu hayang namahan. Assalamualaikum lain salat sunat kalah kaleos we da Persib main. Nya teu hayang namahan sugan ngadua gitu nya akana pitadarusan ye. Geus teh salamar hayang 2 lamar, hayang 3 lamar teu hayang sajud sapoe, geus sajud sapoe hayang 2 jud sapoe, geus 2 jud sapoe hayang teu. Henteu teh hayang namahan. Teu hayang ngalobaan dina perkara akhirat kara hayang eueuh kaseubehan dina perkara dunya disebutna teh rakus perkara dunya. Nah disebutna kitu eueuh kaseubehan. Nya anu nomor 4 kabitaan ku perkara dun teu kabita ku perkara akhirat. Kabudak teh tuh cenah batur mah balik nyaba batur mah ari maneh naon ngan ngadepong we di madrasah na teu kabita gitu. Ku ngadepong di madrasah teu kabita ku ngadepong di madrasah mah dikobong cenah teu kabita ku ngadon sare naon dikobong oge maning oge kitu tuh hadi itu ka mana ningali jiga batur balik oge geus kabeuli HP batur mah tuku sorangan ya mah geus kabeuli sapeda batur mah geus kabeuli geus jadi kontraktor. Padahal apa modalna kontraktor? Naon kontraktor? Ieu mah ngontrak ngiri dit. Saha nu lieur? Nya, jaba ieu mah ngontrak, jaba ngiri dit motor. Nya, cek budakna teh, "Aba, Papa, naon? Papa, hayang motor." "Oh, engke urang nganyuk, hayang motor." "Engke urang nganyuk, urang meuli." "Apa? Hayang motor." Nah ieu bau naon ceuk bapana teh pas ditingali teh nyenol dina bujurna. "Ari mah si hayang motor, hayang medut gitu." Si ngoreng hayang mosdon. "Aba, Baba, hayang motor." Modal gitu, motor. Nah, jadi sekali deui nya. Sekali deui. Kayak orang meulinya. Nah, para ibu sadaya nu kaopat nyaeta kokotor anu kudu dibersihan teh kabitaan perkara dun teu kabita perkara teu kabita kudu anak incuna marah santren mah kabita sote kudu anak incuna marahin game ciga batur. Marahin game dititah ku kolot hare-hare teu kabita pokona. Nah kabita teh tah eta kokotor anu matak ngahalangan kana diijabahna doa. Kalima anu nomor 5 nyaeta sok hayang guragiru hayang tereh dina perkara dunya teu hayang tereh dina perkara akhirat mah sok burung gusuh sok guragiru sok haripeut ku perkara haripeut teu haripeut sugan sieun katinggalun berjamaah berecet lumpat henteu ieu mah
Lamun sieun katinggalin ngasuk buntang banting. Sieun katinggalin tanur, sieun katinggalin ngasuk, sieun kaboler, sieun leuir. Hah? Oh, mun kadinya mau. Sieun kapiheulaan naon? Sieun kapiheulaan meuli sendal, sieun kapiheulaan meuli sepatu, sieun kapiheulaan meuli kongkorong, sieun kapiheulaan meuli dina perkara tapi teu sieun kapiheulaan teu sieun kapiheulaan infak sedekah ka masjid mah, teu sieun kapiheulaan masantren mah, teu sieun kapiheulaan salat berjamaah mah, teu sieun kapiheulaan adan. Aya pamuda, jang itu jang, pamuda. Mana aya pamudaan di lemur ieu teh? Itu tuh pemuda adan, teu sieun kapiheulaan adan, jigwekeun bae da aya itu aki-aki, ngong teh aki-aki. Budak ngora nu adan mah. Mun aki-aki teh adan. Salah. Nya eta mah adan ieu kuruna budak ngora nu adana. Nya sieun kapiheula. Sieun kapiheulaan adan atuh. Yo mah sieun kapiheulaan teh sieun kapiheulaan dahar. Sieun kapiheulaan dahar. Lamun kapeakeun dahareun teh meuni di warung oge meuni amak-amakan. Ciga nu deuk ayeuna hirup poe et. Ciga nu hirup poe eta we. Ari abi meuni teu dibagean tuh dasarna teh itu tuh si ibu itu meuni kitu nya hirupna teh. Jadina teh kitu di warung teh. Nah meuni teu kabagean ari abi atuh. Cek tukang warung ece ari ece deuk meuli deuk nganyuk. Heuh deuk nganyuk heula paingan sapeta. Nya. Nya gitu. Kabeakeun nyebutna teh. Keun bae kabeakeun eta mah asal ulah kabeakeun sene. Ieu karek deuk ini tu aya kieu senenan kaburu ledis. Tadi jam 1 ini senenan mah. Lain wae kieu karek deuk ini. Nah, gitu nya. Janten sakali deui para ibu hadirin rahimakumullah. Nu kalima nyaeta guragiru haripeutna teh hoyong terehna teh ajalahna teh dina perkara dunya. Kotor hatena kotor hatena kahalangan naonana kahalangan nyaeta pitulung Allah, kahalangan tina pitulung Allah, kahalangan tina rahmat Allah, kahalangan tina rizki nage kahalangan medek beungarna ge moal tulus anu haripeut kitu mah kan ulah makari ya urang bacakeun nya saur sada teh saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakeun hadis nanya imalidunya ka anaka taisu abada wa mali akhiratika ka anaka tamutu goda. Hartosna pek ayeuna geura beramal geura migawe anjeun kana hiji pagawean anu alus dina perkara dunya lir ibarat deuk hirup salila hartina ulah sieun kabea. Wa amal li akhiratika pek amal anjeun di akhirat anjeun li ibarat kana kata mutu gola li ibarat deuk maot isu anu apa libu poe Senin ieu urang masih keneh bisa senenan nah poe Senin hareup mah nyampak ditinggali teh tetengerna we aya nya aya nu terang gitu kira-kira urang bakal hirup Senin engke Senin engke bakal hirup kene atau moal? Kan teu apal. Teu apal we. Nya. Di ngaliwat teh nya sok emutnya kamari ngeleg heureuy. Ayeuna tinggal tetengerna we ku awi sabeulah. Nya, ku awi sabeulah coba. Libat perkara akhirat kudu lir ibarat deuk paeh isu
Dek pae isukan. Nah eta teh wiridan teh meni ciga dek pae isukan. Nya. Nah eta teh maca Quran teh ciga dek pae isukan. Emang gitu. Da eta mah perkara akhirat. Nu kagenep teruskeun nu kagenep sugan teu ka jam genep wae. Nya, ibu teu ka jam genep siap da sim kuring mah urang jauh. Nu kagenep. Anu nomor kagenep nya eta anu nomor kagenep anu ngahalangan teh nya eta resep di be teu resep me. Halo, sia. Halah. Resep hayangna dibere we. Isuk-isuk subuh-subuh hudang dek iraha atuh aya nu mere. Belegug ka jelema. Dek iraha aya nu mere ye ka urangnya. Masyaallah ngarep-ngarep teh dibere. Tah eta teh mata kotor kana ate, mata kahalangan kana diijabahna doa, mata kahalangan kana henteu minantu henteu anak kabeh dipapa sugan we atuh ti anak. Sugan we teu ti anak ti minantu, sugan ti manantu. Kolot nu kitu mah moal boga anak incu sok. Moal Bu. Naon sababna? Sabab geus piheulaan. Geus kapiheulaan tome. Geus kapiheulaan hayang dibe. Nah, ari heg teh dibere. Nah, dibere salamar. Dah di arep-arep teh genep lamar. Moal bersyukur. Dijaweng ka dieu. Salamar mah dijaweng. Boro urang mah ngarep-ngarep teh 10 lamar, ieu kalah salamar. Boro-boro jauh ka nuhun mah teh. Untung sakitu ge dibe padahal untung nuhun sakitu ge dipasihan. Nah. Mata ibu ulah salamar teuing bisi dijaweng. Nah. Tah nya nu kagenep tah, anu kagenep. Anu katujuh sok nyapirakeun kabat. Ari urang mung disapira. Ari urang mung disapirakeun ku batur, ku tatangga, ari batur disapirakeun ku urang. Ari urang hayang dihargaan ku batur, ari batur teu dihargaan ku urang, atuh moal bisa teu dijabah doana. Nah, terus anu kadalapan nyaeta nu ngahalangan kana doa teh, anu ngahalangan kana diijabahna doa, kana kaberkahan, dihalangan kana ngahalangan ibu nu kadalapan nyaeta naon? Nyaeta seuseuri. Loba seuri saeutik loba seuri saeutik ceuri. Gitu kade ulah loba ting seuri. Seuri teh sakali cukup. Geus. Itu ieu mah seuri ngeberele. Seuri mah sakali we. Geus. Lain. Nya, sakali we seuri mah. Geus. Nah, mamah meuni ancin sakali seuri teh. Geus. Nah, gitu ya. Ciga ucing keur ngaheujeun. Nah. Nya, tos seurina. Geus. Ta eta supaya henteu ngahalangan kana diijabahna doa. Pan urang teh doa teh loba. Allahumma barik lana wa auladina wa azwajina wa la tadurruhum wa wafiqna li taatika warzuqna birahum fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya. Anu ras atuh ada tacan sakedap deui. Tacan sakedap deui. 2-3 menit deui. Nah, anu ka salapan nyaeta ngawadul. Naon ngabohong dijabah, moal dijabah doana. Nu ngabohong mah moal dijabah jalema sok ngabohong. Jalema anu sok ngabohong moal dijabah doana. Anu sok ngawadul ngabohong. Nah, moal dijabah. Anu ka 10 nyaeta anu ka 10 nyaeta nu matak ngahalangan kana dijabahna doa teh goreng
goreng sangka ka malaikat, goreng sangka ka Gusti Allah, goreng sangka ka nabi, goreng sangka ka indung bapa, goreng sangka ka tatangga, goreng sangka goreng sangka ka anu sok ngaliwat teh saha? Anu ngaliwat, goreng sangka we terus. Mau goreng sangka ka guru, goreng sangka ka ajengan, goreng sangka ka besan, goreng sangka ka mitoha, goreng sangka ka minantu. Awas, anu goreng sangka eta ibu geus diarep-arep kunara. Diarep-arep kunara kajahan. Anu alus sangka mah diarep-arep nage ku surga. Gitu nya, diarep-arep nage ku surga. Iya terakhir panginten aya sesi doa dijabah doa. Ibu upami jalmi hese mayar samtan. Lamun jalma hese mayar hutang. Ya. Hayang kabayar hutangna poe ieu keneh. Aya doana ibu ngan ulah ditulis doana kudu sim kuring maca langsung diapal, langsung ibu apal. Nya. Kudu sim kuring maca langsung ibu-ibu apa teu meunang ditulis teu meunang direkam. Eta doana lamun ibu-ibu anu hese mayar hutang tah hutangna hayang terekam atawa aya urang teh nagih teu mere wae tah nu nagih nu ditagih teh teu mere wae tah hayang mayar ka urang bisa doana sami ieu doana sami ngan syaratna ibu sim kuring sakali ibu-ibu sakali. Sim kuring ngan ulah lamun teu apal ayeuna nya Senin engke wayahna. Nya wayahna Senin engke. Lumayan rada panjang doana sabab sim kuring ge ku guru kitu. Ulah ditulis, ulah direkam. Pokona mah kudu langsung apal. Kudu langsung apal. Siap doanya? Nya Bu, pun bapak seumur-umur teu boga hutang eta. Abdi mere doa eta Bu. Di saha Pak guruna disusul guruna eta mah nya kitu teu meunang ditulis. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzimul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyiti minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab rahmanud dunya wa rahimul akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasya'u wa tamna'u minhuma man tasya'u biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir ikdi'ani daini nah gitu nya. Nah eta Bu nembe paragi mayar paragi ngarah tereh kabayar hutang. Itu jangan eta teh doa ti Kangjeng Rasul Bu. Nah, doa ti Kangjeng Rasul. Tah upami tos kabayar ye. Abdi mah tos kabayar teh nya alim gaduh sama tande. Abdi mah tos kabayar ye hutang teh. Alim boga sama tande ieu kumaha carana? Aya doana deui bismillahirrahmanirrahim. Ulah nganyu. Ngeus eta gitu. Sakitu atuh. Mudah-mudahan ti kawit duwi ka akhir sing ulah janten sametan ieu. Sim kuring Senin ka dieu ieu kepanjangan lisan oge ngawakili atanapi amanat tipun Bapak sing ulah janten sametan kapun Bapak anu parantos ngantunkeun. Mudah-mudahan anjeunna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala jami kulli hadiyatin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langkung sahur bae carek anu leresna semata-mata pituduh ti Allah Subhanahu wa taala sareng ti Rasulna anu lepatna anu awana eta mah semata-mata tina kabaruan sim kuring umat ulah kirang-kirang yang ngahapunten oke ulah kirang-kirang barang bere ada anallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.